Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Tapi kapagoro lintang jagat manintin jeung Mbah Rangkebong jadi sadar manehna. Maranehna duaan geus diperdaya ku Sugarba. Tapi duanana geus teu bisa majar kumaha. Kapaksa kudu bisa narima kana eta kanyataan demi kasalamatan dirina. Kayaan manintin jeung Mbah Rangkebong teu beda ti lauk anu asup kana jero bubu. Bisa asup tuh bisa keluar sabab setiap gerak gerikna teh diperhatikan ku daeng silaba sibadik sakti jeung anu sejena. Pamuhalan bakal bisa ngeloskeun diri ninggalkeun eta patempatan. Tunda anu kacarita baraya. Caturkeun harita di tempat sejen, harita Ki Hambaraka ngabagiakeun kadatangan Guntara anu jadi muridna. Amoy, kumaha lakon gawe si lain euy? Ngidi kahayaan di Pagolo Lintang Jagat teh sargun euy. Geus bisa dipasiekeun ku si lain aya henteu si Manintin atawa Mbah Rangkebong? Ho, maksud dewek teh euy, naha bener. Aya di Pagolo Lintang Jagat. Atawa euy sargun. Cek kan gancang caritakeun ka dewek euy. Mangas man pamake ngagelem segala rupa teh teh. Gancang jelaskeun ka dewek. Hasil panyelidikan sering teh kumaha? Awas ya. Ngontong ngagelem deui mun teu hayang dibebetkeun bae sababangus teh saku aing. Mangga. Sakumaha ditugaskeun ku pangarsa. Kedah nyamar jantan warga biasa tos dilaksanakeun pangarsa. Namun punten ya pangarsa. Hasil tina panyelidikan teh memang matak nguciwakeun urang. Sababoh cenintin kitu di Mbah Rangkebong memang teu aya di Pagoro Lintang Jagat pangarsa. Nah, saya tengah geram. Punten hilap. Ia mah ngajelaskeun teh dumasarkan kanyataan we pangarsa. Guntara nyaritakeun hasil panyelidikanana tetela Manintin jeung Mbah Rangkebong teh eueuh di Paguron Lintang Jagat. Kitu nanti lantaran Guntara mah nyelidikna dina waktu samemeh Manintin jeung Mbah Rangkebong diajakan ka Paguron Lintang Jagat. Au. Amoy. Dewek waleh jeung tengah hati euy.
Sinintin jeung si Mbah Kebong. Buat eueuh duana amin. Kangaranan geus eueuh di pagulon lintang jagat mah. Jadi bingung mikiranana ieu teh sargun aya. Kira aku sinintin salingkuh kitu jeung si Mbah Kebong. Amin. Terus kabur. Tapi bet asa piraku si Mbah Kebong masih kena beuki karena ngalecis. Bet umurna oge aya di salureun dewek sargun euy. Memang mata kabingungkeun imah pangarsa. Namun punten di pangarsanya. Sok sanajan Mbah Rang Kebong langkung kolot di pangarsa, tapi ari kangaranan katarip birahima rupina milaca kitu milaca kergel kitu tah. Teu dibatas ke umur kitu pangarsa. Tapi punten ya, urang mah ulah waka aya pamikiran kalebah dinya pangarsa. Kumaha saupamina urang buktoskeun di we ayeuna mah ka tempatna Mbah Rang Kebong. Sanu terang Mbah Rang Kebong tos aya di padubukanana. Punten ieu mah sakadar saran kitu pangarsa. Ki Hambaraka masih kena penasaran kalawan boga harapan. Mbah Rang Kebong geus aya di padumukanana. Harita terus ngajakan ka Guntara ini ka padumukanana Mbah Rang Kebong. Barang datang ke tempat anu dituju tetela Mbah Rang Kebong tetep eueuh. Ki Hambaraka jeung Guntara je terus ngabahas ngeunaan eta kaayaan. Amoy. Tetela nyamos keneh dewe sarguna euy. Eta si Mbah Kebong masih kene eueuh di gogobolna Guntara euy. Bagi tambah baluang ka dewekna oge teh. Amoy. Coba kumaha ceuk pamikiran selain sargun? Guntara ngahulang sakedeung siga nu keur mikir teu ratos nyarita. Kumaha mun kieu we pangarsa? Namun punten ieu mah punten ye. Dumasar kana pamikiran abdi pangarsanya. Janten kaputusan mah aya di salira pangarsa. Naha teu leuwih hade mun urang cobian we atuh ka jero leuweung alas wangkar. Bari neangan tempatna si Jagal Hawuk. Ngayakinkeun elmuna teh kitu pangarsa. Sahanu terang Mbah Rang Kebong teh keur aya di tempatna si Jagal Hawuk. Tapi punten ye. Ieu mah jalan pamikiran ti abdi we pangarsa. Oi. Amoy. Caritaan si lain memang aya beunana oge sargun euy. Cerdas lain. Memang eueuh salah namun urang asup ka jero leuweung alas wangkeur sargun. Terus nyangan tempatna si Hawuk ngayakinkeun ilmu dangyang panglebur sukma teh. Sabab sahanunya benar cek si lain si Mbah Kebong keur aya di tempatna si Hawuk. Anu matak ayeuna urang kudu asup we ka jero leuweung. Urang euy ayeuna sargun euy. Kisrek ini pisan harita. Tekan nyahuan datang nasi Jagal Hawuk geus aya di jero imah bari ngabagikeun paneuteupna ka Ki Hambaraka jeung Guntara. Harita si Jagal Hawuk nyangereng terus nyarita. Aing ayeuna geus datang ka dieu. Madane duaan kudu nyaho. Aing geus mampu ngawasa sapinuhna ilmu dangyang panglebur sukma. Mayasa kumaha anu geus dicaritakeun ku Mbah Kebong. Cara bikeun nguji kakuatan ilmu geus lulus di kawasa atawa acana ku aing geus diuji ku sorangan. Tetela aing geus lulus bisa ngawasa sapinuhna kakuatan eta ilmu. Tapi kunaon si Mbah Kebong teu kadeleh aya di dieu geuningan. Ul ka mana si Mbah Kebongnya? Ki Hambaraka nu leuwih teu nyarita. Amain. Tenang.
tenang heula hauk. Ku dewek bakal dicaritakeun naon sababna si Mbah Kebong eueuh di dieu. Sabalna mah ku dewek jeung si Sargun ge tepikeun ka ayeuna masih keneh keur diteangan. Malah sateuna mah dewek teh jeung si Sargun rek asup ka jero leuweung we kitu tah. Sugan di tempat lain ngayakinkeun ilmu aya si Mbah Kebong. Jadi ya ku dicaritakeun mah kieu ye caritana teh hawuk harita kieu Ki Hambaraka. Jeung Guntara dijelaskeun puguh keur bingung sabab lain saukur Mbah Rangkebong anu eueuh di dinya tapi maningkin ge indungna si jagal hawuk teu kanyahwan inditna. Geus sababaraha poe eueuh balik malah geus disiridi ku Guntara tetela boh manintin kitu deui Mbah Rangkebong eueuh di pagulon lintang jagat duka teuing aya di mana. Si jagal hawuk tadi ngambak terus nyangereng bari nyarita. Marane duaan memang karoplok baranagug sia Baraka Sargun. Ilung aing si Madintin jeung si Mbah Kebong tepikeun katekannya hawan ka mana mantogna setan. Marane duaan geus teu bisa dipercaya. Pantolona Sarguna sia tepikeun katema tuliangan indung aing si Mbah Kebong. Kurang aja teh si Kebong. Haram jada sia. Hayang dipalodaran ku aing maneh duaan teh. Ki Hambaraka jeung Guntara nu dicarekan teu wani ngabantah da puguh. Seuneun bisi si jagal hawuk malah ngagunakeun tindakan anu di luar dugaan. Lantaran marane duaan teu becus neangan indung aing jeung si Mbah Kebong. Kudu aing anu neanganana ieu mah. Sameme mantog aya anu kudu diperhatikeun ku marane duaan sia Baraka Sargun kulog. Au amoy. Ngeunaan masalah naon anu kudu diperhatikeun teh hawuk euy? Ya masalah naon kitu hawuk? Cikan ka Mang Sargun ieu. Pasian bobangan kudu kumaha teh? Wah, lantaran aing ayeuna geus ngawasa sapinoana ilmu dangyang panglebu suwa, mangka marane duaan nyebut ka aing montong langsung ngaran sia koplok. Oh gitu. Imimiti poe ieu marane duaan kus nyebut ka aing teh Aden dulu sia, anto make kono, Aden kono, montong Aden wungkul. Den hawuk saya nyebut ka aing. Ya, nyebut ka aing teh. Kudu den hawuk. Kuah ka hati ku marane duaan. Amoy hati bogoe ka hati hawuk. Den hawuk maksud dewek teh. Si lain ge sarua Sargun euy, kudu nyebut den hawuk cenah. Kan wae da puguh memang wajar atuh boga kahayang. Kawas kitu mah. Ya di Bang Sargun mah teu ngarasa kabeuratan kudu nyebut Den Hawuk oge. Sabab kangalanan Den Hawuk geus kawasa sapinuhna elmu dangyang panglebur sukma mah. Bisa dipasikeun dina waktu nu malila deui ge bakal mampu ngawasa dunya kajabaraan anu ngawasa deui pakuron lintang jagat. Kitu cek Bang Sargun mah Den Hawuk. Bawas. Montong wakanya itakeun heula paguron lintang jagat sagarupa Syah Sargun. Leuwih hade baturan aing neangan heula si Madintin indung aing jeung si Mbah Kebong. Maneh mah ngajodoh we di gogobrog. Nungguan aing jeung si Sargun datang Baraka. Tapi ngajojog na montong di dieu sakoplok. Jadi tuh we sia
Malah teh senyaho. Kahaji kumaneh badaka. Amoy. Atuh bogoh we kahaji ku dewek oge den habuk. Dan diharapkeun ku dewek mah. Singkan sang bisa kapanggih we. Manintin jeung Embah Kebong teh. Mun geus wangi gancang bawa ka tempat dewek. Ningali den habuk geus bisa ngawasa sapiluhna ilmu dangyang panglebusuk mama. Bisa dipasikeun sakedeung dia oge bakal ngarobah kaayaan nasib urang anu sadaya ngan saukul ngabandungan kana kajadian anu langsung. Amoy. Au. Sajagal habuk nandeskeun lantaran geus ngawasa sapiluhna ilmu dangyang panglebur sukma. Mangka Ki Hambaraka jeung Guntara kudu nyebut aden ka manehna. Saterusna ngajakan Guntara pikeun maturan dirina anu boga karap hayang neangan Manintin anu jadi indungna jeung Embah Rangkebong anu kawilang gede jasana keur maehna mah sedengkeun Ki Hambaraka mah nungguan di imahna teu kudu nungguan dirinya. Ki Hambaraka nya tujuan kana karep pamaksudanna si Jagal Habuk. Dina nyebutna oge lain si Habuk, tapi kudu Den Habuk kitu deui Guntara. Harita jadi papisah si Jagal Habuk jeung Guntara mah ini trekyangan lalatan Manintin jeung Embah Rangkebong. Sedengkeun Ki Hambaraka mah terus ngulang rek nungguan di imahna. Tunda nu kacarita caturkeun di kampung kahuripan. Di jero pasangrahan Darmayuda ngariung Narasanti jeung Sandika katut Ki Buyut Debleng jeung si Banteng Wulung. Harita Rasanti anu keur cumarita. Baru satadi mah anti tetos tenang Ki Buyut. Margipun biang tos kapendak sareng tiasa dibebaskeun. Anu matak tadi ge Kang Aceng sina langsung ngajajatkeun Ki Petil ka wadite sina diubaran tatuna kabenangan ku sabetan pedangna Ki Sangkal Wulung. Ari ayeuna aya di we anu matak kanyulukan hate teh. Kang Angling kalakah miyang ningalkeun pilemburan. Kedah namat sandet heula we atuh ku Ki Buyut ulah wakasila angkat. Nu matak ini teh lantaran melang jeung salampang kanu jadi indung jeung pamajikan tangton oge anti. Oh, da cacakan mun manehna can ngarasa pulih sapinuhna kasehatana mah. Pasina oge moal ini anti euy. Ari dewek nya teu bisa ngabibisaan ni da puguh boga karep. Hayang neangan lalatan nu jadi indung jeung pamajikan. Cikan kumaha ceuk ilaing teng euy. Wah. Muguh manganteng oge engeusan ngomong ka anglingan. Ngentong wakaan nginditan ngeula ngitu. Danguan heula we saha nu nyangho Rasantian ngejeng sandikaan naon teh ngaya datangan. Janji jelema mah modu tenangan ditunggulah gurung gusuhan. Napina sangkung mah nganu dicangrintakeun ku di nanti ku Ki Buyutan. Surua manganteng oge henteu bibisanian. Adanan hayang nulungan kanu jadi indung ngejeng tiangan mamajikan. Hanu mantrat keungkeuh we ngidinan nanti nginditan ngoge. Ki Buyut Debleng bari ngabagikeun paneutupna ka Rasanti jeung Sandika terus nyarita deui. Ari ceuk dewek mah ilaing anti surika euy. Geus teu kudu ngarasahan nyelu sagala rupa.
mengeskeun wae da si angling oge da puguh geus ini. Anu puguh mah dewek jadi hayang nyaho kumaha kajadianana waktu keur nulungan. Nulungan Saraswati nu jadi inu. Sok caitakeun ku ilaing surika euy. Ki Buyut Debleng ngarawet ka Sandika nu diretus nyarita. Dina nyusud kumaha pailaratan ngeunaan Ibu Raswati. Bisa aya dina kalancaran teh lantaran sacara teu kahaja ditepungkeun jeung Andaru murid Ki Sangkal Wulung anu keur ngawut-ngawut dagangan di salah seji warung. Dari nama abdi kitu deui anti tacan apal mun eta jago ngora anu ngaran Andaru teh anu mawa Ibu Raswati. Kieu kajadi nama Ki Buyut Sandika dicaritakeun. Ngeunaan tepungna jeung Andaru anu keur ngawut-ngawut dagangan salah seji warung. Anu saterusna disampeurkeun ku Sandika jeung Rasanti. Nyobaan disadarkeun. Kalah ka terus jadi malik ngambek. Anu saterusna tepikeun ka tarungna diayonan ku Sandika. Sangeusna Andaru bisa dirubuhkeun, kakara bisa menang keterangan ngeunaan Saraswati anu dibawa ku manehna ka Pasir Gumarang mangrupa pademukanana Ki Sangkal Wulung. Geus meunang katerangan ti Andaru saperti kitu mah Sandika jeung Rasanti terus nguntit Andaru dina jarak anu rada anggang. Anu saterusna tepi ka pademukanana Ki Sangkal Wulung. Harita sagarupana ngeunaan kajadian anu langsung di Pasir Gumarang dijelaskeun ku Sandika. Sangeus ngarasa cukup mereka teranganana, Sandika mungkas caitanana. Tah jadi kitu kajadian nu karanapan ku abdi jeung pun bojo teh Ki Buyut. Kaharti atuh ku dewek ayeuna mah. Naon sababna barang datang ge si Aceng dititah ku Rasanti anu ngaran Ki Petir sina dibawa karadite pikeun diubaran katuna euy. Tapi dewek jadi rada kerung oge surika euy. Waktu menang katerangan ti lain anu majalkeun si Ki Petir teh ngaku guru ka Nang Bule. Tepikeun kaina oge Nang guru. Jadi non jago kolot ngaku guru ka budak lalaki mangkat tumaja si Nang Bule. Jadi asa teu percaya ngadengena oge. Bener henteu teh euy. Wah. Ngalingekeun nganteng mah henteu ngangrasa kageteun Ki Buyutan. Ngatuda Nang Bulean sok sangajan budakan kenehan napina aranan ngincuna kang ngawing-ngawing mah bogaan kang kuatan ngelmu nganu hebrat. Napina nang tuwe ngaya sabab-sababna anu mantrak pangna akukeun guru ka Nang Bulean ngoge nya ngaya sababadanana masina oge. Bener henteu Rasantian. Memang benar Mang Anteng. Nurutkeun pangakuan ti Ki Petir si Samber Nyawa mah pangna ngaku guru ka Nang Bule teh lantaran satadina jeung dua urang baturna teh datang ka sumur Lego Panamping. Hayang panggih jeung Nang Bule gitu. Karepna nyaeta hayang bisa ngapimilik catetan rahasia ilmu panunggalin jati sampurna titinggalna Eyang Jati Nur Alam. Jadi kieu jelas nama ya nurutkeun keterangan ti Ki Petir mah Harita Rasanti. Terus nyaritakeun sakumaha anu diterangkeun ku Ki Petir ka Rasanti ngeunaan ka sang tukang naon sababna pangna ngaku guru ka Nang Bule. Malah ku Nang Bule dicumponan ka hayangna Ki Petir diangkat dari muridna tepikeun ka nyebutna oge Nang Guru. Anu saterusna dibere tugas ku Nang Bule sina indit ka Pasir Gumarang
nulungan Saraswati anu jadi ninina. Kudu bisa dibebaskeun tina cengkramanna Kisang Kahulung. Sanggeus ngarasa cukup panjelaskeunana harita Rasanti mungkas kateranganana. Kitu tah kasang tukang sababu-sababna pangna kipetir ngaku guru kadang bule teh Mang Anteng. Wah, ngenyaan hebat pisang lamunan itu mah nang bulean teh nya. Geus bisa yakinkeun jurus Kang hiji ngelmu manunggalan jatian sampurnaan. Gunakeun eta jurus si kipeteran jeung dua baturanana majut babarengan dina waktu nganu sakedeungan. Ngeus bisa dingungkulan kunang bulean. Itu teh mangatuda ngincukang ngawing-ngawing teh teu aya duangna. Ngaya pangring bangsaan teng-tengan mamanukan teng-teng anakan memerakan kukuncunganan. Bener henteu kibuyutan? Anu balik ilain nyarita teteng euy. Maksud ilain mah teng manuk teng anak meraku kuncungan. Yah gitu. Kitu meunal maksud ilain teh. Nya kitu maksud lanteng oge kibuyutan. Nya hamper we ngatuh. Nganon teh salah ngomongan mah gitu dah. Nganteng kieu buktiangan-anganna. Aranana ngoge jeung lemah atuh. Bener we da lainan malaikatan, salah wayan, laina setanan. Terus banganteng mangsih ngene ngaya kang panasaran ieu teh Rasantian. Nah panasaran kumaha ngeunaan masalah naon teh ya kitu Mang Anteng? Nya tadi kusandikaan diceritakeun cenah sanggeusna kipetiran tatuan kang beneran kang benangan ku pedangna si Kisang Kahulungan. Terus ngaya si cadar beureman ngalu datangan bantuan lawanan si Kisang Kahulungan ngalu jadi panasaran teh mungkasan narungna si cadar beureman lawanan si Kisang Kahulungan teh kumaha gitu. Terus kecil Rasanti mujehna naon teh naon ieu teh aduh. Terus naon sang babna gitu bantuan dari ka pihak murang. Terus di mana cenah madumukanna eta si cadar beureman teh. Kan bae lah tong dituskeun ayeuna nya.